dicekal ku Yahudi. Ketika Bung Karno diundang ke Uzbekistan, satu syarat, tunjukkan kuburan Imam Bukhari. Apa tidak ada syarat lain? Cek presiden itu tidak. Guluhum. Ieu teh aya rahasia anu disimpen di perpustakaan dalam rangka menguasai Indonesia selama 2 abad. Emang teu boga lalakon gitu Indonesia. Moal merdeka lamun teu boga lalakon. Lamun Ki Ahmad jaritakeun baheula neuk lalakon memperjuangkeun negara jeung bangsa nya mah kapan 40 peuting dikubur di jero taneuh teh kumaha coba yeuh. Nu mantak Indonesia luar biasa dalam rangka mempersatukan bangsa, negara jeung elmuna pohara jasa kemerdekaan merebut untuk supaya merdeka. Lainnya na bae ditendeng di kuburan, digali 40 peuting. Coba aja pengen diulah 40 peuting 2 poe, ka 3 poe da kubur kunyana. Kubur. Ieu mah 40 peuting. Ya Allah ya Rabbi lain saura geus puguh Bung Karno. Ilmu Indonesia. Nemantak lalakon Bung Karno mah disebut politikus iya, disebut ilmuwan ge mangga, budayawan ge heg bae, disebut wali ge mangga bae. Tergantung kumaha nu nafsiranana lantarannya nama keur carita politikus sangat ulung. Sebabnya nama atuh menguasai berbagai ilmu politik. Lu seluruh negara, kepala negara di dunia manut kanyana kabeh lain lalagan. Keur carita-caritakeun perekonomian pohara jasa nyana manu mantak dibawa ku Presiden Soekarno mah urang teh jang mempertahankan hidup make agraris. Sebab naon? Sebab ulah terlalu gejolak. Lain teu bisa tentrem adem. Kebeladieuna soal perbudayaan dipertahankeun kunyana perbudayaan Islam. Anu masing-masing di unggal daerah kunyana dilestarikeun tapi teu kaluar ti aturan-aturan Islam. Lamun urang nyaritakeun tentang perelmuannya nama atuh ngahijina ge jeung para kiai Jawa Timur jeung kiai Jawa Tengah jeung kiai Jawa Barat jeung kiai mana nu teu wauh kiai jeung Bung Karno. Lamun nyaritakeun tirakatna gunung anu urut Bung Karno, gunung anu urut Bung Karno, gunung anu urut Bung Karno, patilasan gunung-gunung, patilasan lembah-lembah urut Bung Karno beserta kiai. Nggak kumahan teu merdekaan negara sieun kabeh gimbir ka Bung Karno. Eta teh tadi perang teh lain kudu adu kekuatan. Secara formalitas bambu runcing dedet sapira bambu runcing eta mangan dititah doang make golok tarang hau atuh sapira golok tarang hau pake beujit kotok endahan kongkorongo beujit pake golok tarang piceun kongkorongo eta teh jeung serikeun nu beujit hayu aing beujit deui ku sia. Tetapi ilmu lain bambu runcingna, bambu runcing teh kudu dialungkeun tah cocogan tah urut-urut tapak-tapak prajurit Belanda. Gila ilmu anu paling disegani di Indonesia per detik ieu encan kadeteksi ku Belanda jeung ku Amerika. Bisi aya keneh karuhun-karuhunna. Padahal mah ulah loba omong geus eueuh. Wah, lama pada orang nama yang meja Amerika tengah ada gini ya. Lu bantak aman negara di Jawa Timur lu jadi bupati na kiai, Jawa Tengah lu jadi bupati na kiai, geus puguh gubernur na Jawa Barat Tangerang lu jadi bupati na kiai. Atuh kapan kiai mah pada nyekelan Al-Qur'anul Karim. Geus tentrem adem nanaon. Tah nu hese ge ilmu kos kitu. Lamun Ki Ahmad ngumpulkeun jelema nu neuk perang diporosot-porosotkeun calanana kanjutna disuntikan make cucuk kali age da kumaha coba hayu ilmu ti mana coba eta
sieu perang sieun pae kada porosotkeun cas tuh make cai kalapa hejo asupkeun ka dinya cas asupkeun ka dinya cas asupkeun ka dinya bangsal geus disuntik be kajutna bau pohara wagah coba canda kiai ku lagi hayang boga ilmu eta kula mah hayang gagah ka pamajikan lain deui bego terus kitu sia mah gagah lain lalagaan menghadapi musuh teh wanina luar biasa tepikeun ka gimbir Belanda teh wah dirdur atuh ka ditu gagah ka dieu gagah geus gerakna urang Indonesia serentak aya naon sih di Indonesia ilmu nu kos gituna per detik ieu can kadeteksi ilmuna di mana Indonesia urang mentek kuari teluh sing pelenyeng ge Indonesia mah cek ulah mah daripada neluh kiai mah maning bos teluh habak Amerika teluhan eta teh daekeun deui nu kos kitu mah ka kiai ka ustad bae diteluh tatangga bae batur dagang diteluh ya Allah ya Rabbi iyalah Indonesia mun lamun Gus Dur kabari ngobrol jeung jelema-jelema di mun di Jawa Tengah pengangon sapi teu kanyahoan lamun di Kalimantan sekumpul kiai lamun di Jawa Timur pedagang dagang di Jawa Timur biasa mereka pasar kadeleuna secara zahirna dagang padahal guru Gus Dur lamun Jawa Tengah nganggon sapi teu kanyahoan ku batur padahal eta lah jelema nu boga ilmu mun perang eta anu bakal mimpin negara aju kuari cerek kieu aya kana sia deuk naon tuh nanyakeun cuma cenah kula dagang karung mung surut bae tuh siapa tadinya deui bae lain deuk berjuang bangsa jeung negara mendak kuari teh ngomong bangsa negara modal lah sia geus boga tanca deuleu luluhur urang mempersatukan umat di Sabang sampai Merauke nah hiji bahkan Malaysia ge hampir bae deuk dijadikeun Indonesia lamun teu di stop baku para inohong cukup bungkarna urang datang sampai Sabang Merauke bae Masya Allah luar biasa kuari deuk diacak-acak deuk diacak-acak hayang jadi negara masing-masing geus puguh Aceh geus puguh kuari Banten deui hayang muncul karakter Banten kana kos kitu tah karakterna kurang membaca sejarah nyawana sejarah bapak kolot aing gagah bapak kolot sia gagah ge sia bapak kolot sia mah bener gagah sia na kuari gagah apa henteu kunaon aja kos kitu tuh lumantak ulah sok sambarangan kuari deuk kaluar-luarkeun segala Pancasila segala burung Garuda lantaran eta mah titipan bapa moyang urang sing hade burung Garuda teh burung hayalan anu teu aya pibuktiana mah tapi anu dibawa di jero beuteung Garuda eta teh eusi Al-Qur'anul Karim ente hayang jadi wali amalkeun geura ge eusi nu aya di beuteung burung Garuda jadi wali sia ulah di dalam burung Garudana mantak kuari bupati loba nu kapacok ku burung Garuda ibu urang sararea nu kamari menang kifudoli Mas Santren cah Bupati Rahmat Yasin Mas Santren Bupati mana deui nu sia nyaho aing teh nyaho Mas Santren dan lain-lain sebagainya mana Santren dipacokan ku burung Garuda moal kebal deui ge KPK na ge kapacok emang KPK bener henteu sarua bae kapacok bakal nang kege kutitipkan bangsaku urang bener ngadenge eta murid bulu ke Bung Karno gantungkan cita-citamu ke atas langit ketujuh hidup jangan ngoyo engkau berjuang perjuangkan bangsa dan negaramu engkau berjuang tingkatkan perekonomianmu engkau berjuang hati-hati budayamu negara Indonesia berbeda dengan negara-negara yang lain engkau lihat kesuburan Indonesia
di sekelilingnya akan menginginkan kesuburan Indonesia. Dari keinginan mereka-mereka yang ingin kesuburan Indonesia, engkau harus pandai mempertahankan. Bangkitkan semangatmu. Bung Karno. Mantak saya ulah ada Bung Karno tak kos kitu na baca. Cenah kiai nang di mana sih man sok adu kos kitu ka aing. Aing mau boga buku Bung Karno. Menang ti bapak kolot aing, menang ti aki aing. Menang ti nu nyieun kemerdekaan. Mengkumaha gitu. Mendak bupati macam-macam. Nah, bukunya gue yang dibawa. Gubernur macam-macam dibawa ku nawa sia. Dilaknat sia ku buku ieu sia tah. Dilaknat sia. Kiai Golkar macam-macam. Ah, pangheulana dilaknat sia. Ayo sia, sugih henteu kalau henteu ka handap henteu sia dah. Aya kita. Mantak kula pacar mempertahankan Pancasila liberal nama teu bagus Pancasila nu di deuleu. Indonesia Raya. Jadi pede mah kahiji kitu nyaho. Kadituna asal Indonesia Raya magol. Indonesia. Sing hade mantak